Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tebang dangudi sareng pidangan dongeng Sundanya urang dongeng dieu. Urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu di jara carios si bedog rompang atanapi jawara ti Gunung Halimun. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kana dongeng Mang di mana we ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinarangan batin, dilalancarekeun sagala rupinanya tong hilap dirojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos, urang sami-sami dangukeun iku materasna ieu carita. Jawara ti Gunung Halimun si bedog rompang sok kabarayun. Sadayana. Caturkeun di sabda jeung Kopral Abbas anu kiwari carecing di jero panyumputanana teh basa aya kajadian lemur-lemur diranjah ku gerombolan. Duana ge meunang beja. Nyata ti Jang Umay nu ngahaja we datang nepungan ka jurungan ku Bah Arsan. Bah Arsan hariwang lemur ge jadi sasaran nyata gerombolan. Karanjah deui datang deui ka lembureun. Tah kitu Pak, si Abah teh hariwang tinggi selembur teh adong kapan di eta gorombolan uang kaning kapan bapak teh caricing di dieu bisi teu nganyahoankeun mun seug datang ngaranjah ka lembur. Najan akang cicing di dieu tapi ari perhatian ka lembur mah tetep moal balangah. Akang oge saanyana lamun peuting masuk keluar nyaeta ngarona kayaan lembur ngan bae rerencepan hanteu kanyahoan. Oh janten kitu nya atuh ari kitu mah sae Pak. Keun engke ku abi bakal diwartoskeun ka si Abah. Nya Jang, akang oge nganuhunkeun ujang geus mere beja. Lamun di lemur-lemur sejen teh geus kadatangan ku gerombolan. Akang bakal sagancangna nyieun tindakan ka eta gerombolan. Nya mudah-mudahan we atuh pas saenggalna eta gerombolan teh ditumpes lah supados kaayaan teh aman. Puguh ke karunya seueur anu janten korban. Nya atuh ari kitu mah abi ayeuna bade mulang dewe ka lembur bade wawartos ka si Abah. Nya Jigjang kahade di jalana kade omat kudu ati-ati bisi kanyahoan aya anu ningalikeun ka ujang. Nya mangga pakeun tenang abi ge da pasti bakal ati-ati. Tema Jang Umay geus kitu mah gura-giru we kaluar ti juru panyumputan sabda jeung Kopral Abbas. Pucung hul kaluar ti jero liang bari culang cileung merhatikeun heula kaayaan sabudureuna ka tempatan. Bisi-bisi aya jalma sejen anu merhatikeun atawa ningali ka manehanana. Sapada jelas eueuh jalma sejen. Geus kitu mah eta liang teh laju ditutupan ku Jang Umay. Geus kitu mah leumpang ngajauhan nyampeurkeun deui ka embe anu keur dicangcang teu jauh ti dinya. Jang Umay teh pura-pura we ngangon embe. Sapada ngarasa cukup mah ngangonna, Jang Umay teh laju gura-giru atuh kebat lumampa balik ka lemurna. Satepina ka lembur dibejakeun sakumaha ceuk sabda. Lamun sabda teh sanyana merhatikeun kaayaan lembur, ulah salempang ulah hariwangkeun cenah ditalingakeun ku sabda oge. Atuh Bah Arsan ge ngarasa regreg aya kitu mah. Mitra kaum dangu, sabada Jang Umay balik ka lembur. Sabda jeung Kopral Abbas ge pating pucung hul kaluar ti jero panyumputanana. Patempo lelempang ngajugjug ka sisieun leuweung. Kawasna bae rek asup ka jero leuweung nu jadi panyumputan gorombolan. Nah ieu teh rek ngalakukeun ditinakan komandan ngayakeun serangan ka gorombolan. Nya Kang, urang kudu saganjangna nyieun tindakan ngayakeun serangan. Ku kituna hayu ayeuna mah urang rarangkenan heula ieu awak teh ulah nepikeun ka kanyahoan ku musuh. Urang kudu bisa nyamarkeun paningali musuh. Nya hayu komandan siap lah. Memeh asup ka jero leuweung teh. Duanana teh ngadon ngararangkenan heula awakna make daunan. Ngarah ngahiji we jeung kayaan leuweung lamun ceuk ayeuna mah berkamoplase.
ngarah nyamarekeun paningali musuh. Nu nempo teh bakal saru moal nganyahoankeun lamun eta dua urang jalma anu keur asruk-asrukan di jero leuweung. Kiwari duanana teh geus saleumpang asruk-asrukan di jero leuweung. Kadenge Kopral Abbas teh tumanya deui kawas tambe penasaran harek langsung asup cenah kalet liang terowongan ngayakeun serangan atau kumaha ieu teh. Kumaha ieu teh komandan? Nah, urang bakal langsung asup ka jero liang. Nya asup ka terowongan pikeun ngayakeun serangan. Moal Kakang. Eta liang urang asupan ku sasatoan anu garalak. Kaya keuning meong, macan, engang, orai jeung sajabana. Geun we eta sasatoan teh sina asup ka jero liang ngayakeun serangan. Tah, satuju lah komandan, mending ge kitu nya. Keun sina paciweuh di jerona sina riweuh kabeh. Pasti. Kabayang tah. Bener Kang nu dipiharep. Usah urang teh ngabuahakeun hasil. Eta goromelan teh sina kaluar tina jero liangna. Maranehna bakal kagetna cenah aya sasatoan nu bisa asup ka jero liang. Asup ka sayangna. Lamun eta goromolan geus kaluar ti jero liangna, urang intip. Urang cirian di mana we datangna. Tak itu Kang. Nya siap komandan, satuju bener-bener pisan. Tapi meureun urang teh kudu newak heula sasatoan nu garalak. Nya tukang. Urang newak heula sasatoan nu garalak. Tapi bahaya komandan, gede resikona. Keun ari newak engang malah kuring geus sanggup babari. Tapi ari kudu newak meong, macan jeung orai mah sieun. Kumaha dara jadi cilaka. Lainna menang perang tapi kalah kapaeh ku sasatoan nu garalak. Pek we emut ku komandan kapan teu gampang newakan satu nu garalak teh komandan. Keun we eta mah urusan kuring Kang. Kuring anu bakal newakanana. Tapi tetep we ngabahayakeun komandan, kumaha lamun komandan teh dar paeh ku sato galak nepikeun ka hanteuna. Uang kaning kapan komandan teh asat keur ditungguan ku Neng Aisyah. Lebar komandan atuh, kumaha lamun ke dikawin ku kuring. Pasti komandan teh bakal paeh penasaran komandan. Kang Abbas masuk ka mana wae. Nya moal atuh Kang, sing salamet. Urang kudu yakin lamun manusia teh leuwih mulya batan sato. Mugi wae kenging idin ti mantenna. Urang bisa nalukeun sasatoan anu garalak. Ya ari komandan yakin kitu malah teu nanaon. Mudah-mudahan we atuh komandan teh bisa newakan eta sasatoan anu garalak. Ngan terus serang ieu Akang mama ilu biung. Newakan maung macan jeung orai mah keun ari arek ngalah sayang engang mah gampang lah. Teu nya Kang hayu. Ayeuna mah urang newakan sasatoan anu garalak. Kituna teh sabda teh laju ngajakan Kopral Abbas pikeun moro heula we sasatoan anu garalak rek diasubekeun kana jero liang anu kungsi kapanggih teh ya. Dasar sabda tu lain tentara samanea da boguh jawara anu luhung ku ilmu jembar ku panalar henteu heseun nalukeun sato garalak. Malahan mah kiwari geus meunang meong congkok. Geus kitu mah meong congkok teh diasupkeun kana jero liang terowongan. Aju ditutupan deui we. Lumayan Kang. Takara menang hiji ya. Meong ayeuna geus asup kana jero eta liang terowongankeun. Sina asup ka jero. Nya keun lah kabayang tah. Marenehna pasti bakal kageteuna cenah aya meong asup ka jero liang. Kapan sidik liang teh ditutupan? Kumaha ya komandan? Rek newak naon ayeuna? Ayeuna mah urang ngalah orai Kang. Tapi Akang oge ulah cicingeun. Kuring newak orai, Akang ngalah sayang engang. Nya siap. Lamun Akang geus menang sayang engang, eta engang teh asupkeun we kana jero liang. Nya gampang lah siap komandan. Hayu atuh. Akang ayeuna rek neangan sayang engang. An kade komandan. Orai mah bahaya. Leuwih bahaya batan engang. Lamun orai sanca bakal meulit. Lamun orai sinuk meureun bakal macok. Uang kaning peurahna teh sakitu matihna. Komo orai kasur mah komandan lah. Leuwih ngabahayakeun. Nya Kang. Mudah-mudahan wae urang duaan teh ditang tayungan. Ayo Kang. Kituna teh laju naringgalkeun eta rungkun anu di jero rungkun teh aya liang terowongan teh. Sabda mah arek newak orai sedengkeun Kopral Abbas mah rek neangan sayang engang. Kopral Abbas anu neangan sayang engang henteu heseun da puguh lobana tatangkalan kangaranan di pileuweungan. Basa manggih sayang engang anu garada gede. Geus kitu mah laju we dicocokan liangna teh. Ku siwal ngaluarkeun peso balati seret. Eta peso balati teh dipake ngeureut. Sayang engang anu ngagagantung napel kana dahan kai. Sabada nyokot sayang engang. Gura kidu we eta sayang engang teh diasupkeun kana jero liang. Hei, maneh engang?
serang sia gerombolan euy. Maneh mah ulah nyeureut ka aing. Aing mah melaan beneran. Anu kudu diseureut mah eta wabalak gerombolan jalma jahat eta teh. Cok euy asup euy. Sayang engang diasupkeun kana jero liang, pelawar dialungkeun. Puguh we atuh meuni ancur mancaur engang narabeng kalaluar tapi ditutupan liangna teh. Eta engang teh laju arasup maliwatan liang terowongan. Kopral Abbas manehna cengar-cengir we geus kabayang pasti cenah kayana teh bakal ribut. Tadi aya meong ayeuna aya engang anu asup ka jero rohangan atawa ka sayang gorombolan. Hahaha, beres ayeuna mah. Tinggal nungguan sabda. Nu rek ngalaoray tapi ka mana ya salila? Aduh, bawa cilaka. Bawa komandan teh dipacok oray. Nepikeun ka hanteuna. Alah, hariwang jeung hariwang. Sok sanajan. Lamun nepikeun ka komandan tilar dunya teh eta hiji kauntungan keur kuring. Nya eta bakal bisa ngawin Nya Aisyah tapi teu kitu. Embung lamun nepikeun ka kalengitan ku komandan sabda mah. Nya kudu diteangan yeuh. Cuwe atuh Kopral Abbas teh neangan sabda rada kebal neangan teh. Tekung sila kapanggih. Katemboy sabda teh geus nyekelan oray sanca nu kecida gedena. Alah, nates di mana tuh komandan meuli lihat teuing? Buku akang teh neangan hariwang bisi komandan cilaka. Geuning eta meunang oray sanca. Enya Kang. Tadi teh kapan kudu ngalawan helai oray. Kangaranan oray sanca gede tanagana Kang. Ayeuna mah geus bisa ditalukeun. Kali ngasupkeun kana jero liang. Kumaha akang nah geus meunang sayang engang teh geus diasupkeun kana liang. Ih, yang geus babari ngalah sayang engang mah. Hah, pokona mah beres komandan. Nya atuh hayu Kang ayeuna mah. Ieu oray urang asupkeun ka jero eta liang. Sabda lempang dituturkeun ku Kopral Abbas anu molohok we merhatikeun ka eta oray sanca anu kecida gedena. Teu sangka cenah sabda teh bisa nalukeun oray kawas pawang we. Ngandung harti sabda teh geuningan segala bisa. Sabada geus tepi ka jero rungkun, sub eta oray sanca teh diasupkeun kana liang terowongan. Hei Roy. Sok maneh geura asup ka itu. Geura ngaleor sia. Teangan gorombolan capluk ku sia. Di jero teh loba hakaneun euy. Dasar Kopral Abbas kasatau ge dicaritaan we. Sabada ngasupkeun oray sanca. Sabda manehna teh initi we rek newakan oray-oray sejenna. Kaya kajaning oray sinuk, oray ulang, oray weling, jeung oray sajabana anu sakirana boga wisa nu mati. Malahan mah teu kacaturkeun kiwari teh geus diasupkeun kabeh ka jero liang. Sabada geus ngarasa cukup mah sabda jeung Kopral Abbas teh kiwari mangadon ngaso we kapating paranyun udud. Bari ngabayangkeun kaayaan di jero markas gorombolan. Nu geus pasti cenah bakal paciweuh kadatangan ku sasatoan anu garalak. Alah, kabayang ku akang mah komandan. Kiwari teh pasti eta gorombolan teh di jerona keur paciweuh. Bisa jadi geus anu cilaka jadi korban satu galak. Ngan hanjakal yeuh. Maung mah henteu meunang. Maung geuning di leuweung teh euy lah. Cacak-cacak lamun aya maung mah leuwih ngabahayakeun dah. Nya Kang, usak kitu ge cukup. Anu dipiharep eta gorombolan teh sagancangna kalaluar teh jero liang atawa mariksa kayaan liang. Da pasti bakal disangka nama liang teh aya nu muka. Nya, kumaha lamun geus kitu komandan? Hiji kauntungan pikeun urang. Urang bakal nganyahokeun liang asup maranehanana ka jero eta markas. Tah engke. Lamun eta gorombolan kaluar tina jero liangna, urang serang Kang sacara dedemitan. Kumaha yeuh? Nah langsung dibedil wae eta teh, komandan. Ulah Kang, ulah make bedil. Lamun dibedil mah pasti bakal kanyahoan kayaan urang teh. Leuwih hade ge urang nyumput, urang rarencepan. Urang serang make sanjata anu hanteu kanyahoan. Anu teu kadenge sorana. Kaya ning make sumpit atawa make panah. Atuh meureun urang teh kudu nyieun panah jeung nyieun sumpit teh. Nya Kang. Kapan tadi di leuweung mah loba bahanna. Urang nyieun heula we lah. Gampang Kang. Ceung deui supaya mati mah sanjata urang teh urang make racun, urang make wisa. Gampang kapanan tadi ge newakan oray. Urang make peurahna we. Tak itu Kang. Siap komandan lah. Aduh, kakaraeun teuing ya Akang mah yeuh. Perang kudu make sanjata primitif. Kapanan eta sanjata teh biasana dipake ku urang primitif atuh atawa ku tukang moro.
ayeuna rek dipake ku urang ye tentara anu geus boga sanjata modern. Enya Kang, pikeun ngungkulan musuh, urang teh salawasna kudu make sanjata modern. Tapi kadang leuwih mati ngagunakeun sanjata anu sifatna masih tradisional, nusuk dipake ku jalma atau urang primitif. Nya siaplah komandan, kumaha komandan wae lah. Sabada ngarasa cukup mah laleureunna laju we atuh sabda jeung Kobra Abbas teh nareangan bahan arek nyieun sumpit jeung panah. Teu hese kangaranan di leuweung atuh. Bahanna kabeh ge nyampak. Sabda jeung Kobra Abbas teh kiwari mah geus nyarakal sanjata tradisional. Kobra Abbas nyekal panah, sabda mawa sumpit. Malahan mah sanjatana teh geus make wisa anu mati. Tetela bisaan komandan manyieun panah anu sakieu alusna ye aduh. Yo, akang jiga Arjuna ye. Enya Kang, kapan urang teh kudu segala bisa tuh. Kumaha akang bisa metakeun panah? Bisa lah. Lantaran akang ge kungsi ari diajar manah malah. Kumaha ye? Akang geus tegap ye jiga Arjuna? Nya tegap Kang, akang jiga Arjuna. Ngan bae kade Arjuna boga kemampuan anu luar biasa. Mun manah teh tara meleset, pasti bakal kena sasaran. Nya keun asing percaya ka akang. Dakang ge kungsi latihan manah teh baheula. Jadi pasti bakal kena kasih gerombolan. Tapi sok sanajan teu kawas Arjuna. Anu keuna teh beneran bisa anda buku boga ali-ali ampal cenah. Jeung boga ilmu si Nurwena dan Nurwena. Nya Kang, nu penting mah akang bisa manah. Bisa aya nu kena sasaran. Nya tapi eta komandan bisa ngagunakeun sumpit kadewe engke teh jadi kemu daya tameureunnan. Pasti bakal niup kabayang we ku akang mah komandan teh moal teh kemong-kemong. Kadewe lah engke beres perang teh komandan teh jadi monyong jeung pipi jadi kemu. Nya moal atuh Kang moal. Da baheula mah kuring geus tuman moro Kang ngagunakeun ieu sumpit teh. Sawaktu keleutik babarengan jeung si Abah. Paingan atuh ari kitu mah. Kumaha ye komandan? Nah urang reka mana heula ye mariksa liangan teh. Eta liang terowongan. Urang papayu we ti belah ditu Kang. Susuganan kapanggih aya gerombolan anu kalaluar. Kituna tiduanana teh atuh laleumpang we rerencepan kadang mah nyara rumput. Bari neneangan susuganan aya gerombolan anu geus kaluar ti jero liang terowongan. Cagtuna sabda jeung Kobra Abbas anu keur ngincer-ngincer musuhna. Urang caturkeun di jero markas gerombolan nu aya di jero taneuh. Sabada diasupan sasatoan nu garalak kayana teh manipa hibut. Nah cenah aya sasatoan nu bisa asup ka jero sagarupa. Kapan jelas lawang asup atawa lawang terowongan teh ditutupan. Basaya meong congkok anu kasup ka jero laju we atuh diboro ditarewak malahan mah beunang dibedil. Ngan edas basaya engang anu rabeng asup ka jero rohangan gerombolan. Sararea teh mani buriak. Aneh cenah teu kaharti aya serangan engang sagala rupa. Teu saeutik anggota gerombolan anu beunang kaseureud. Aduh anjir. Engang ti mana euy? Aduh, tolong. Aing diseureud heula. Aneh atuh. Aya engang sagala rupa. Aduh, tadi aya meong. Ayeuna aya engang. Boa-boa asup tina liang. Liang lawang asup ka jero terowongan teh muka ye. Saar tunu pohon nutupkeun lawang ye. Waduh, cilaka ye. Cek baturna bari ngagajleng ka tukang lantaran katampo aya engang nu rek nyeureut. Tetehlah engang teh lain hiji. Katampo mani rabang puguh we atuh eta gerombolan teh langsung lumpat ngabacir nyumput ka jero rohangan anu sejenna. Aduh, tolong halik si anjing ulah nyeureud engang. Ulah nyeureud ka aing euy. Aya naon ieu teh? Nah, di sia kalak kasusuluputan. Ih, Kang, ka itu. Tuh tinggal itu. Engang manil sakitu lobana bisi nyeureud. Aloh, geuning. Loba engang. Nah, ti mana atuh ieu teh? Alah, duka teuing Kang. Tadi si Uje mah diseureud. Alah, puguh ge aneh. Tadi aya meong, ayeuna loba engang. Boa-boa euy. Asup tina lawang asup. Alah, jika nama aya nu poho nutupkeun liang. Basa urang nyerang ka pilemuran. Nya duka teuing atuh Kang. Kudu gancang laporan ieu mah ye. Mariksa lawang. Salah saurang anak buah gerombolan teh laju we atuh laporan ka pamarian jeung Tuan Banenglip. Lamun ka jero terowongan teh aya nu asup.
Nyata aya meong jeung engang anu rabeng. Puguh we atuh pamarian jeung Tuan Panglip teh mani kaget. Nah cenah bet aya nu bisa asup sagarupa. Anak kitu mah boa-boa aya nu poho nutupkeun lawang asup. Walagu geus ya. Jika di antara maraneh aya nu poho henteu nutupkeun lawang. Jadi eta sasatoan teh bisa asup ka jero rohangan. Kancang sia sing hareupan, bisi eta engang teh kaburu ka dieu euy. Ya, pasti ada di antara kalian yang lupa tidak menutup pintu. Kurang ajar. Ayo cepat, usir itu tawon, jangan sampai datang ke sini. Bagaimana kalau datang ke sini, terus disengat sama itu tawon? Kamu harus tanggung jawab. Cepat, usir itu tawon. Mangga tuan, mangga. Ceket anak buah, abari arek lagi ruwe, manena teh arek ngusir engang. Ngan baik kakara oge ngalenggah. Eta engang teh kaburu datang rabeng manten asup ka rohangan Tuan Panglip jeung pamarian puguh we aturan teh mani pacieu. Malahan mah pamarian jeung Tuan Panglip ke beunang kaseureut ku eta engang. Oh, kurang ajar. Dasar tawon tidak tahu diri. Pergi. Allah, celaka Tuan. Udah sampai ke sini. Ayo. Bawa eta senu obor ka dieu euy. Kacang kusir. Ulah nebikeun ka nyeureut dikasih Tuan neul kurang ajar. Oh, mangga. Kuragi doe atuh nyokot obor. Geus kitu mah eta seuneun teh dipake ngusir eta engang anu rabeng ka jero rohangan Tuan Panglip. Kayaan di jero markas teh jadi pacieu. Tuan Panglip jeung pamarian teh laju marentahkeun ngusir eta engang. Ucara diusir we cenah make seuneu. Malahan mah marentahkeun ka sakabeh anak buahna. Mari saliang asup si aya nu muka. Kudu sagancangna we ditutupkeun deui. Ngan bae kayaan teh beuki pahibut eta we. Teu kanyahoan aya oray sancai jeung oray-oray sejen anu pating laleor asup ka jero markasna euleuh. Waktos parantos teh kapannya. Segala urang tuna jajara carita Jawarati Gunung Halimun atana bisi bedogrompang dugi ka dieu. Urang teraskeun dina sari anu salajengna. Manganuhunkeun tina sari aparatosanana hapuntenna tina sadaya kakiranganna. Mang undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.